Panumbangan, panumbangan, semua yang hadir, Pamiftahudin, Pak Dudung, pengantin baru, bapak-bapak, ajib ibu-ibu, ajib kaula muda, barudak letik, semua yang hadir masuk surga. Amin, masuk surga. Alhamdulillah. Sekarang kita rehat sholawatannya ya. Kita ngaji dulu seputar pernikahan. Nanti yang bisa menjawab, biasa Pak Haji kasih hadiah. Mau hadiah? Maka ayeuna perhatikan pertanyaan. Nah, dari mana itu ti ngomong teh? Ya, siap-siap. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bisa dibaca Ulumuddin, juga dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, dijelaskan bahwa kewajiban istri kepada suaminya itu ada 4 perkara. Neng tinggal di diam. 1. Menyerahkan jiwa raga kepada suami. Tidak ada laki-laki lain dalam hati Neng Tia kecuali Aa Iqbal. Yang lain jelek semuanya. Yang tampan cuma Aa Iqbal. Kahayangna. Sadi pangmunangkun mana kan. Jangan menyebut nama Neng sama suami ya, tapi harus ada panggilan sayang, panggilan hormat kepada suami. Ini namanya Iqbal. Nanti manggil jangan bal, ik jangan. Harus ada panggilan sayang. Apa aja? Mau ayang, mau cintaku, my baby, my honey. Bahasa mah tidak boleh, mau bebe, mau apa, mau cintaku, tidak ada masalah. Neng mau manggil apa nanti sama suami? Aa. Nah, awakna letik, mata letik, sarana ge. Operator diangkat sedikit itunya apa? Volumenya. Kontrol tak kirang tarik. Juga jangan manggil nama kepada istri, harus ada panggilan sayangnya. Mau apa manggilnya nanti sama istri? Neng. Neng. Nah, kan. Jadi ngeunaheun pasnya orang panumbangan mak Neng, Aa. Neng cek itu. Cek itu yu. Kada itu nate. Tidak ada masalah. Jadi satu apa? Menyerahkan jiwa raga kepada suami. Wanita yang sudah punya suami lalu berselingkuh dengan laki-laki lain, itu si perempuan kelak di akhirat di dalam kuburnya akan dimasuki 70.000 ular. 70.000 kalajengking yang siap menyengat, nanti keluar nanah, darah yang busuk dari mulutnya hingga kiamah. Maka hai perempuan, kalau sudah punya suami, geus we keureuyeus salaki urang saya aya, kajen teuing bentukna teu puguh, tidak sesuai dengan keinginan hati. Kahayang mah cita-cita yang kumaha salaki teh efek teh nyangeyeng. Tapi itu yang halal, tos tarima saya aya. Bu, ibu punya suami, misalnya namanya Usep. Sudah dalam hati,
tidak ada laki-laki lain kecuali Usep. Ibu perlu uang, minta ke Usep. Ibu nga-WA ka Usep, nelepon, ngahubungi, minta duit, da salakina, ulah ari salakina Usep, ari WA-an jeung Aep. Semoga setia dengan pasangannya. Itu Taneng. Bapak-bapak, hei lalaki, lalaki ge sarua, lalaki geus boga misalnya hiji lalaki boga pamajikan ngaranna teh Iis, Iis aya, sorry Is. Tasalaki namun tutah titah ka Iis, nelepon, nga-WA, da pamajikanana, ulah ari pamajikan Iis, ari WA-an jeung Ida. Ida ka dieu aya. Sorry da. Semoga setia dengan pasangannya masing-masing. Lanjutkan. Nah, jadi hiji naon? Menyerahkan jiwa raga kepada was. 2. Taat kepada perintah suami yang baik menurut agama. Kalau perintah itu tidak baik menurut agama, tidak perlu ditaati, Neng. Cai tinggal di kadieu teh nyoh HP wae atuh tinggal di kadieu lah. Geus kan wae batur. Lanjutkan. Tuh. Nurut karena perintah salaki sakali itu luar biasa, pahalanya sama dengan ibadah umroh. Lain amin, alhamdulillah gitu. Wah, urusan jeung amin eueuh ieu mah. Jawab saudara. Tanu can bisa umroh, salaki boga. Nurut ka salaki teh meunang pahala umroh. Sekali sapoe 10 kali nitah meunang ganjaran 10 kali umroh tah. Ngahaja mah kali itu mahal ongkosna ge 30 juta, 40 juta. Bisa wae ku terus-terusan nurut ka salaki, bener wae bisa umroh nu aslina gitu. Aminan atuh. Nu kudu amin alhamdulillah geura. Teka sebeleun ngomongna teh. Lanjutkan. Yang jelek menurut agama neng jangan dituruti, jangan diikuti, jangan ditaati. Cek salaki teh neng urang-urang jadi etah jadi pengurus Bank Emok. Turutkeun tong. Tong sebab Bank Emok termasuk riba, dosa besar. 1 kali transaksi Bank Emok dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Dalam kitab Irsyadul Ibad, kelak di akhirat dirobah wajahnya jadi babi. Badannya manusia, wajahnya babi, wajahnya anjing. Naudzubillah. 1 suap, Anda makan nasi, uangnya minjem dari Bank Emok, itu 40 sholat fardu, semuanya ditolak, tidak diterima. Naudzubillahimin. Itu teh sahuap komo lamun sapiring. Kalau lamun makan sehari 2 kali, 2 piring, beake menang capek, salat beurang penting. 40 poe tah salat fardu ditolak teu diterima. Bahkan 70 doa tidak akan ditolak, tidak akan diterima, ditolak oleh Allah lamun urang nginum saragot teh cai atawa naon wae tina hasil minjem duit tina cara haram. Jadi lamun jelema geus minjem ke Bank Emok atos terikat hese nanti hese keluar. Gitu. Bahkan ujung-ujungnya tidak ada nu barokah.
Kemarin di Kerawang ada suami istri cerai akibat masalah Bang Emo. Bisa mayar, pika pas ya. Dan rata-rata pemajikan itu tara bebeja minjem duit ka Mang Emok teh. Sebelum kelakuan kitu naon geura. Kan wae batur. Bahkan di salah satu daerah di Sumedang itu ada yang sampai suaminya bunuh diri. Itu bisa mayaran ke Bang Emok. Jadi nggak ada yang berkah, dan memang tidak berkah itu namanya riba. Naudzubillahi min. Banyak cara lain, di antara solusi di Bandung tuh ada satu masjid yang jamaahnya menyimpan uang tidak di bank tapi disimpan di pengurus masjid. Kumpulkan hampir 500 juta. Jadi si masyarakat itu pinjam uangnya kadinya tanpa bunga gitu 0%. Kabantu tidak biasa. Jadi pasti banyak cara. Lamun urang ripuh ekonomi teu kudu ka Bang Emok wae, da urang teh diberi otak ku Gusti Allah teh. Sok berpencar insyaallah bisa. Kartos. Jadi neng ya kalau perintahnya baik ikuti, turuti, kalau perintahnya jelek tidak baik menurut agama tong dituruti, tong ditaati. Nacanya. Baca. Ayo perintah goreng patut mentong. Nu alus, nu alus. Tak gitu. Naon da oh manfaatna eueuh. Sebenarnya kitu deh kieu ge anger-angerkan. Tiga adalah menetap di tempat yang telah ditentukan oleh suami. Cicing di tempat kahayang salaki neng. Neng urang mana? Kampung naon? Cimanglid. Ceuk si ate neng. Urang di Cimanglid we da atos resepsi atos, dan atos nikah atos, urang jeung awe di Cimanglid di rompok neng. Ceuk neng teh kumaha mangga giringan abdi mah. Ceuk salaki teh ajeuna urang di Sendang Hurip we. Kumaha ceuk neng mangga ngiringan. Ceuk salaki teh ajeuna urang di Kebon Cau. Misalna cai misalna ieu mah eta Mas Mahpudin. Euy. Satu. Miftahudin. Aing salah ngomong we aduh. Pak Miftahudin gitu. Da cek salaki dinya nuturkeun we neng. Da moal mungkin mau jeung bau jeung naon meureun. Gitu ngan ieu mah babasaan. Kolot baheula meuning kana liang cocopet kudu nuturkeun salaki. Arti nama jadi nuturkeun salaki ka mana. Nah orang tua jangan banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Kalau anak sudah punya suami, sudah punya istri, tosekeun deh. Tuturkeun ku masalah kina komo awewe mah. Itu. Sok loba kalau teh ikut campur wae kena urusan rumah tangga budak teh. Kalau dipegatkeun duriat budak teh. Mana geus 8 tahun rumah tangga kitu wae. Oh kemajuan geus balik ka imah. Manta cerai we geus dahar mah kumaha mah bisa. Kolot gelau gitu. Aya nu kitu. Tiungna warna naon? Nah, aing masih. Jeung awas kami nantu. Tong sok pasea jeung mitoha kade. 1 kali tidak akur dengan mertua dikurangi umur 3 hari. Ya Allah. Sama rumah sa ku aing sok sia sana ngomong ya Allah teh. Balik tidak alakur jeung mitoha. 1 kali tidak akur dengan mertua, menantu itu dikurangi umur 3 hari. Tapi kalau akur dengan mertua 1 kali saja ditambah umur 3 tahun. Matang mending akur. Amin amin. Itu Masya Allah luar biasa. Nomor keberapa? 4. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Muasyarah bil ma'ruf, hubungan baik dengan suami. Hade kasalaki neng cek bahasa Sunda mah. Eta budak sa, he eta Rijal teu keng gitu he. Salik. Rijal enggak boleh gitu duduk. Arya enggak boleh gitu duduk. Duduk. Dengerin Mas Farel lagi bicara. Duduk enggak boleh main-main, duduk. Mana panitia tak barudak tong sin hareureuy, calik.
Calik, ayam kayak gitu calik. Oke, kita teruskan. Kan baik. Mana ciri istri yang baik? 1. Tidak pernah membebankan urusan belanja kepada suami. Jadi urusan balanya teh tara ngaberatkeun ka salaki teh. Dibere balanya gede, encapkeun alhamdulillah. Leuwihna dikumpulkeun, ditabungkeun. Terus sada loba pake meuli piring, pake meuli senok, garpuh, pisin, teu menta ka salaki eta wae leuwihna tina balanya dikumpulkeun. Awe pi surgaeun tanu kitu. Dibere balanya saeutik nyebutna teh kieu. Ya nuhun sakege bagja tiasa mere balanya keneh. Batur rumah ayah ka pamajikan teh ngantep sababaraha bulan teh merena naon. Ayah mah masih keneh masih nuhun urang cekapkeun insyaallah cekap. Ngeunah teu jadi beban ka salaki teh. Maisoro dia kalakuannya supaya Ima lain bedemanya saeutik teh. Mai kana naon duit sakitu. Segala mahal naraek teh. Aya awe nu kitu. Belah mana diukna? Dua, ciri istri yang baik adalah selalu berdangdan untuk suami. Sehingga di depan suami seperti ratu, di depan laki-laki seperti hantu. Kalau perempuan sudah seperti itu jadi ahli surga. Jadi harapan batur pakaian teh biasa we, asal nutupan orat we. Tara make bersolek, berdandan, tara harapan laki saja. Nah, ada harapan salaki kakara berdandan pakai minyak wangi, pakai perhiasan, lamun datang salaki. Dah, bagja awe gitu. Hese sanu kitu teh. Ya nu alus ya, tingali kali ya. Nur Hasanah tingali ka dieu. Apa salaki teh balik jam 5 sore? Di jam 3 persiapan masak. Beres asar, ibak. Sabun, sengit. Nyikat gigi, soden. Make Rexona nu bejana satia setiap saat. Bobogaan dibersihan make sabun sirih. Ngameh teu bau alaihim. Ajib tak awek itu tah. Terus ke situ make Listerin supaya tuh bau mulut. Allahu Akbar. Beres keluar di kamar mandi make pushel. Ana teh pushel ngana teh? Pushele ini tulis sana teh. Pushele ngana. Tengok kita apa kan? Big Shell. Seterin Big Shell mah eta sesengitan inti nama supaya tong bau badan. Pushel. Beres gitu. Kongkorong dipakai. Allahu Akbar. Cincin dipakai. Cai tinggal di ka dieu. Pengantin tinggal di ka dieu. Kerudung nu rapi, bersolek. Bari salawatan di lipstick. Allahumma salli ala Muhammad. Di naon kita kan aja nih. Blush on. Salatun bisalamil mubini. Ada karek datang salaki ajib tidak? Bersih dan wangi. Da awe mah sabana lain kudu geulis lain cek Pak Haji mah. Nu penting mah bersih dan wangi perempuan mah. Begitu salaki datang jam 5 sore capek. Lu atlet sang capek, lapar, tunuh begitu muka panto. Pamajikan nyambut wangi dan bersih. Allahu Akbar. Nu karasa ku Pak Haji eta teh sok leungit lapar, leungit haus. Allahu Akbar, nikmat luar biasa boga pamajikan bersih dan wangi. Kitu tah bae sta. Malain datang salaki teh buuk rubag-rubag siga ganas ka luhur. Make kaos merecet di tukang tulisan Paramek. Atawa dasar kancingan tilu. Ih,
teu harayang teuing. Can mani-mani acan. Salaki datang teh heuai. Ceuk salaki aduh anjeun bau marmot euy. Aya teu awe nu kitu? Jawab aya nu kitu awewe. Dihareup di tukang. Jadi bersolek itu untuk cantik itu untuk tong tak dina profil WA tong disimpan ngaran teh foto urang pokoknya tong nyimpen foto pribadi urang dina bangsa medsos mah poloskeun we mun erek gambar ucing kata mutiara gambar bunga urang mah tong dijual murah awewe teh tah lamun awewe sok dipajang dina profil WA itu Habib Umar bin Hafid hukumna haram teu beda jeung WTS. Kan WTS pami hudung belang mau masuk ke WTS ditembongkeun foto-fotona. Non bedana jeung WTS na kitu. Ta awe nu mahal mah tara ditemong, disumputkeun hanya untuk suami tercinta. Melain aya teh nu kitu. Ih teh harayang teh. Di murah kitu kalakuan kitu naon geura. Kita jadi alus ke agama moal. Teraskeun awali dari hal-hal yang kecil neng baik kepada suami teh. Contoh suami mau mandi ya mau makan berat-berat anu babari we di masyarakatnya ya tapi praktek nama anggar sok hararese. Salah kita rek mani tingali pariksa kamar mandi teh. Bisi sabuna geus beak. Saeuning sabun teh geus ipis teh. Sang ange kikituan. Sok ganti ku neng teh. Odol tah. Odol geus eueuhan make cai. Cin gitu. Cik ganti kuno alus kuno anyar. Sikat gigi geus cowok gini sikat gigi. Ganti bisi getihan salaki teh. Eta hal sepele tapi penting neng. Ya, mumpung neng anyar panganten ye. Hal-hal yang baik pigawe. Kawas jerona siapkeun salaki rek. Etanya rek naon rek ibak teh. Calana lebetna siapkeun, andukna siapkeun. Salaki datang teh, mah bari ibak heula tos siap segarupina. Dah ngeunah. Kan sepele tapi penting. Ya gadis-gadis tak tinggal nikah teh geus apal ye cara-carana. Perhatikeun. Beres eta ibak, make tana teh sarung anuk. Salaki teh nanya, "Mah di mana eta?" Calana jero kaos jero eta pa di luhureun rajang parantos disiapkeun. Aduh ngeunah. Ima lain. Mah di mana kaos jero? Sugar eta maneh di mana nyimpenna? Aya deh nu kitu. Aduh aing aya. Aduh Gusti. Allahu Akbar gitu. Nengnya dari hal-hal yang kecil. Ayeuna usum hujan misalnya. Ningali senal salaki, Allah si eta senal si AA. Nu hiji belah dieu. Nu hiji belah ditu. Kumaha nu sae? Cokot. Bawa ka cai beresihan. Ya, cai tinggal di ka dieu tah. Simpan di jero. Tukangeun eta tukang panto garing teh tah si senal teh. Salaki nanya, "Mah rek ka masjid tadi teh senal teh dipayun tapi teu aya." Opa tadi teh kalotor ku abi tos diwasuh da disimpen di pangkeureun eta pangkeureun panto ku abi bade canak bikeun dah ngeunah boga pamajikan kitu. Malain dalin kitu. Mah di mana senah? Sia mah da jorok nyimpenna di mana wae. Aya nu kitu. Nu mana jelemana? Mana jelema tewak ku aing sok sia gitu. Jadi neng awali dari hal yang kecil. Neng, mun neng masak ya. Ya mumpung anyar panganten ku Pak Haji di bejaan dia. Pak Haji teh rumah teh geus 33 tahun. Tuh, mataki pengalaman rumah tangga ya nu karasa. Mun masak tong sok kahayang sorangan menu teh. Tanya si AA. Bilih bosen. Hoyong sarang naon tuang dinten ayeuna kitu. Salah kitu kenyer kangkung teu dijabrik. Kenyer kangkung teu dijabrik nepi ka salah kitu asam urat.
Taros nyenengnya hoyong naon gitu. Hoyong ya hoyong sayur lodeh. Sarang eta sarang asin kere. Tapi tong garing teng sok pahit. Jenkeun ku urang pan geunah. Tajeng salaki eta teh disunatkeun muji dahareun pamajikan. Sanajan teu ngeunah kudu disebutkeun ngeunah we. Ngabohong teu nanaon sapratos ngabohong kieu. Cek salaki cek pamajikan teh. Ya, ini kesukaan ayah. Sayur lodeh sama asin kere. Masihkeun. Biasaan ku pamajikan ku salaki teh. Pek teh kurang uyah. Sebal. Cek pamajikan, ya gimana? Ya Allah mama. Teh tos asup ka 15 restoran. Anu aya sayur lodehna eleh kabeh teu aya nanaonan pangraosna pasakan mama. Pan pamajikan nu capek lu atlet kesang teh kabeuli hatena. Duh bener euy ngeunah pek pamajikan ini ologo utah. Ada sidi kurang uyah teu ngeunah. Tapi hareupeun pamajikan mah sae we, raos teh. Tah kudu kitu lalaki. Bukan karunya sir kalakon. Teraskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos ayeuna bagian saha? Lalakieun. Siap lalaki. Jam sabaraha ieu? menit deh. Sing hawatos Pak Haji teh kondisi teh acan sehat sempurnanya kamari gebis di pondok ngahudangkeun santri aya tulang ekor anu robih alhamdulillah tos dilereskeun sae ayeuna nuju terapi doakeun sing sehat sempurna. Wiwit digeneng-geneng teh lain olo-olo memang posisina teh acan sehat sempurnanya. Doakeun nya. Kewajiban suami kepada istrinya. 1. Nah, masih riwayat hayang serintek bae nage. 1. Satu apa? Pak Haji Apip memberi nafkah, mencukupi segala kebutuhan istrinya. Makan satu hari itu makan minimal 2 porsi makan. Tuangeunana tong eta-eta keneh. Tadi teh ganjer kangkung tadi jabrik. Sok saminggu sekali pangmelikeun sop iga. Sate maranggi. Gurame saos tiram. Kan ka pamajikan teh sehat. Tong unggal poe saminggu sakali eta ge lamun aya milik rezekina. Setuju awewe? Baju, pakaian itu setahun minimal 2 kali. Jadi 6 bulan sekali suami harus memberikan pakaian kepada istrinya. Kahayangna nyata. Masalah kahayang Pak, ya memang kewajiban ya tong macam-macam Pak. Cek Sunda mah tinggal di ka dieu. Sapa ngadeg cenah cai. Sapa ngadeg teh berarti tinggal ka dieu. Kerudung jeung ciputna. Gamis dengan dalemannya. Kacamata hideung jeung segitiga pengaman. Senalna, tasna, tuh eta teh kewajiban salaki. Matakan didoakeun sing gede milik rezekina. Cuma belum termasuk memberikan pakaian kepada istri, walaupun satu setelnya itu 1 juta, tapi tidak menutupi aurat sang istri, itu tidak termasuk atau belum dikatakan memberikan pakaian kepada istrinya. Jadi kada nutupan aurat kajeng 200.000 atau baju teh nutupan aurat teh syaratna 1, tidak memperlihatkan lekak lekuk tubuh, jadi kudu longgar. 2, warnanya tidak boleh mencolok yang adem-adem. Jadi awe mah coklat paling bagus hitam. Sunatna hideung. Itu tanu saya mah. Ulah naon transparan terbuka nanti
Ongko make kutang tapi kutang nanti katingali di luar tiga desa gitu make baju kutangna katingali teh ulah gitu teh tidak termasuk nutupan aurat. Kitu nya. Dah yang seri aing. Wah urusan jeung di dinya eueuh ngomong kitu ngomong kieu ge. 2. Membayar mas kawin. Sudah dibayar? Sudah. Nganyuk apa kontan? Kontan. Bagus. Ajib. 3. Muasyarah bil ma'ruf. Hade ka pamajikan. Baik kepada istrinya. Bagaimana suami yang baik itu? 1. Tidak pernah berhenti mengingatkan ke dalam bekal akhirat. Karena urusan ibadah tak ngingetan wae. Manehna masih di luar, lohor, telepon pemajikan teh. Yang atau neng kade netepan lohor, TV paruman, HP nonaktifkan, sholat dulu. Dah hade tak salah kitu. Gusti mana Ipan ai mana diuk atuh didinya. Teraskeun. Neng eta A dengerin ya, kitu tah. A. Maghrib, mama TV paehan. HP paehan. Salat, maca Quran, kitu wiridan, kitu teh teu eureun. Tanu kitu salaki nu alus teh. Ieu mah lain, sudah makan belum? Pitayeun we. Urusan dahar mana kayak lapar, dahar pamajikan atuh. Tah salatna nu penting mah. Ngajina nu penting mah. Ngaji rutin tak kade pamajikan teh. Jadi mapatahan masalah head, nipas, salat, wudu eta teh lain kewajiban ajengan. Tapi kewajiban salakina kade. Cek si neng teh abi teh tos 15 dinten head teh ka 16 dinten kaluarkeun getih ari abi kedah salat teh nya cek salakina teh teuing urang teh apal nya ta ulah kitu salaki nu alus mah kudu bisa ngajawab mun teu bisa datang ka kiai ka pak ajengan ka pak ustad tanyakeun kudu kumaha itu pengen ngomong kieu pak haji nya teh abdi mah aduh teu bisa datang masantren urusan agama teu apa. Kumaha tuh nitah ka pamajikan urang sina ini ke tempat pengajian dititipkeun ka saha? Ka Pak Kiai pas rutina nya di masjid di pasantren mingguan bulanan sina ngaji. Ulah ku urang teu di papatahan, titah ngaji ge henteu. Naon deui solusina? Ustad ajengan sina ka imah, sina ngadidik saha? Pemajikan orang, jeung urang salakina sarua ada orang yang bodoh kene urusan agama. Ulah yang mapatahan ku sorangan, bantuan atuh mapatahan ku sorangan, nitah ngaji ka ajengan, ngadatangkeun ajengan ka imah oge. Tak salahkeun nu kitu di akhirat didakwa bisa digebruskeun ka neraka. Pedah naon? Teu mapatahan urusan agama kanu jadi pamajikan. Salaki ulah dianggap sepele tah. 2, ya, suami yang baik ya. Tidak pelit kepada istrinya. Sok aya salaki teh kopet ka pamajikan teh. Aya ka batur meni bro-broan teu hese, dahyang kapuji. Aya panggung dangdut, naik panggung, nyawer ka artis teu lebar. Aya di penta kudu jadi pamajikan 200.000 geus hese. Aya salah kuno kitu. Ulah mana diukna? Tewak. Teraskeun. Sok sing bager teh ka pamajikan teh. Halo? Halo? Aya ganjaran ibadah nu gede hiji. Boga duit dipake ngamerdekakeun hamba sahaya. Eta gede ganjaran. Boga duit dipake mereka pakir. Eta gede ganjaran. Boga duit dipake jalan fisabilillah.
eta gede ganjaran. Tapi aya nu leuwih gede tibatan eta naon? Merena pakah ke anak pamajikan leuwih gede tibatan 3 ibadah nu bieu. Oh dianggap sepele ke anak pamajikan teh ganjaran badag da teh. Naon geura? Saukur kitu hungkul ngomong-ngomong. Naon deui tinggal ka dieu. Ya. Tarawani tunggal teungel kanu jadi pamajikan. Hei laki-laki, perempuan itu bukan untuk dipukul. Lain kudu diomongan anu matak pitengenaheun. Pamajikan teh untuk dimanja-manja, untuk disayang-sayang, bukan untuk dipukul, bukan untuk ditengelan ditampiling. Kahayangna Rodiah maneh mah. Asok aya tuh da awet teh meni lalaki teh wani nyabok ka pamajikan geura. Wani ka awewe cemen. Sika si Bilar geura wani geura ka si Lesti, sedikit Lesti teh leutik. Cidede Lesti cidede. Sekali nyabok langsung dibawa ka rumah sakit. Wani ka awewe. Naon? Awewe lain keur diteungel lain. Gitu. Kan saukur kitu we naon? Teraskeun ibu-ibu hayang teh salaki nyanung lamun alim nu tadi teh teh sing daek ngurus awak dilulur awak teh meh bersih teh leungitkeun sing kayo rada hese ge bae leungitkeun we dari lahir masuk leungit so bogaan bersihan make sabun sirih sara reungit kaditu wajah dipesel ngame glowing. Nah lalaki kupingkeun eta kabeh teh butuh duit. Lalaki lamun hayang pamajikan tampil bersih dan cantik modalan ku salakina tongkoret kanu jadi pamajikan. Satuju awewe. Karunya awewe teh sok didedetkeun wae ku aing mah diangkat ayeuna mah tah. Kartos da tetap pamajikan geulis mah angger nu kaangkat darajat mah salakina. Itu saha pamajikan sahanya meni bisa bersih kitu bisa ngurus eta salakina. Salaki pamajikan si anu nya anta salakina bisa ngurus. So angger salakina nu kaangkat darajat mah. Atuh kudu nu mahal loba nu murah ge anu mah kecantikan teh. Asal daek we istiqomah bersihna. Kitu nya siapa nya? Tak kitu. Tong koret teh kan pancen naon. Mau jadi bener moal. Jeung inu penting ya. Siga heureuy tapi nya ieu teh. Nyeuseuh ngumah wadah ka pasar balanya eta masakna eta kabeh teh asli yeuh. Dina madzhab Syafi'i eta kabeh lain kewajiban pamajikan tapi kewajiban salakina. Abdi memeh Ramadan angkat ka Tarim ka Yaman menang meureun sabaraha 14 hari. Neangan awewe nu kaluar eueuh. Ya nu ka di pasar teh lalaki we lobana teh. Nu meuli naon balanya beas balanya keur kebutuhan sehari lalaki. Si pamajikan mah cari cing di imah tanah keluar. Madinya we. Ajib tidak? Jawab ajib tidak. Nyeseuh ngumah wadah ngepel tempat bawa isukan balik ti dieu nyareseuh. Ngumah wadah ngistrika ka pasar. Ece mah gawena naon? Bersolek. Tinggal ka dieu. Tumpang kaki. Mempercantik diri. Punten, di Arab Saudi pamajikan urang Arab jarang anu nyareseuh ngumah wadah, tukang nyeseuh nyokot ti Cianjur. Tukang ngumah wadah nyokot muslimin ti Sukabumi. Ngaranna naon? TKW. Itu dari urang teh kaditu teh ngadona nyareseuh ngumah wadah ngistrika ngurus budak. Urang ditu nama pamajikanna caricing we ka dieu bersolek. Dinikmatkeun, dingeunahkeun kudu jadi salakina. Tak kitu bapak-bapak dengekeun tah.
Robi bilang begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kahartos. Walar kahartos. Tak itu asli nama kudu kitu. Ngan awewe teh tadi dina kewajiban naon? Kudu nurut karena perintah salaki. Cek salaki nyeseh, nyeseh. Cek salaki ngumah wadah. Cek salaki ngepel, cek salaki ke pasar. Harti nama kudu saling membantu. Gotong royong. Gitu kartosnya nya tidak masalah. Sebelum tah stilunya kaopat anggeus ngaji teh. Kaopatan Pak Haji Apip bergilir untuk yang poligami. Karena tidak semua laki-laki punya istri satu, ada yang poligami. Bagi yang belum tahu, yang boleh poligami itu cuma 4 golongan. 1 raja, penguasa, pejabat tinggi. Ibu-ibu, salaki ibu pejabat tinggi lain. Tenang, posisi aman. 2, laki-laki yang boleh poligami adalah konglomerat, miliuner. Suami ibu konglomerat? Jawab. Bukan. Posisi aman. 3 yang boleh poligami adalah kiai. Ulama. Suami ibu ulama bukan? Posisi aman. 4, orang gila. Nugelo. Raja boleh poligami wajar dengan kekuasaannya. Konglomerat dengan hartanya yang banyak. Ulama dengan ilmunya yang melaut. Nugelo ku gelona. Matak pek lalaki bisirek nyanung. Pek dah halal nyanung mah. Ngan memeh nyanung mikir heula. Aing teh raja lain. Bareng atuh. Raja. Konglomerat. Ulama. Berarti mun nyanung teh. Daripada disebut nu kitu patut. Sudah bapak-bapak istrimu. Satu saja. Yang pertama untuk yang terakhir. Setuju awewe? Lalaki 1 juta. Kompak ente nanti. Sekarang pertanyaan. Siap-siap. Siap-siap. Rp200.000. Semoga menular jadi 200 miliar. Kewajiban istri kepada suaminya ada 4. Kewajiban suami kepada istrinya juga ada 4. Apa saja yang bisa angkat tangan ke atas, maju ke depan. Si ibu anu make kacamata, kerudung coklat, sini bu. Harus ditalar. Jangan lihat HP. Bu. Kewajiban istri kepada suaminya. 1, menyerahkan jiwa raga. Kedua, menyerahkan jiwa raga kepada suaminya. 2, bisa dibawa ke tempat suami atau bukan. Istrinya. Gagal. Simpan. Ibu dari mana? Dari sini. Nyakan baik. Coba yang lain, laki-laki. Sok kayak baju berem. Sok di bawah aja. Belah dia. HP-nya simpan. Nah gitu. Nama? Ada Abdul Hamid. Dari mana? Dari sini. Tidak masalah. 1, kewajiban istri kepada suami. 1, menyerahkan jiwa raganya kepada suami. 2,
taat karena perintah suami. Yang baik. Cicing dibejaan Yang ngomong. baik, yang buruk jangan. Yang baik kumaha menurut agama Islam. Iya, benar. 3. Menetap di tempat yang telah ditetapkan kepada suami. Oleh suami. 4. Hubungan baik dengan suami. Ya. Kewajiban suami kepada istrinya. 1. Memberi nafkah. 2. Membayar mas kawin. 3. Hubungan baik dengan suami. 4. Bergilir untuk yang poligami. Iya, 200.000. Ternyata bapaknya lihat. Ya, HP bisa tinggalin. Alhamdulillah. Kita selawat lagi yuk. Siap selawat lagi. Ayo sama-sama. Innal habibal Mustafa dhu ra'fati wa dhu wafa. Sekarang setelah salawat kita berdiri berdoa bersama ya. Jangan pulang sebelum doa penutup. Jangan dibiasakan pulang sebelum doa terakhir. Idza tamadda bi'ilal wa dhikruhu fihi shifa. Idza tamadda bi'ilal. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Innal habib, yang hafal ikut semuanya. Mustafa Nurafati wa dhuwafa wa dhikruhu, sama-sama wa dhikruhu. Wa dhikruhu fihi shifa, fihi shifa. Idza tamadda bi'ilal wa dhikruhu wa dhikruhu